Kumaha Kang? Geus beres akutan parete? Acanya setik deui. Kiralah ngareng heula Kangna. Ngarenghap heula. Emang tadi basa keur dakutan Akang teu ngarenghap? Yang ngarenghap atuh ngaranna jelema nya teu ngarenghap. Paeh atuh teu ngarenghap mah. Maksud teh reureuh heula sakedeung. Beureuh heula. Emangna Akang pasti mana? Kapan tadi teu ngakutan pare? Terus mau daging ke Arab. Oh, paingan atuhnya tuh. Sok gawe heula. Tadi Pak Haji talatah cenah nyai dititah kaditu isukan mantuan masak di mana? Wah, mah bisa Kang isukan mah. Ya kunaon? Isukan mah habis boga jadi mantuan masak di mah Bu Haji. Haji. Bu Haji mana? Nya Bu Haji pemajikan Pak Haji. Dungeuna Kang. Ya atuh sarua meureun. Bu Haji teh pemajikan Pak Haji, berarti sarua. Sarua kumaha ya Kang, nya beda tuh. Beda kumaha? Abi mah ek mantuan Bu Haji, lain mantuan Pak Haji. Pan saimah acarana di dinya tuh meureun. Nyangger beda tuh Kang. Beda kumaha? Nya jelas beda. Ai Pak Haji malah laki. Bu Haji mah awewe. Madinya lah. Hah, kumaha abi mau Bu Haji meureun. Kang, abi dititah hiluan paduan suara ku Bu RT. Kumahanya Kangnya? Ya teu naon atuh, halus. Aus kumaha hari Akang. Kan apa abi mah teu bisa nyanyi, bisa gadong nyerakeun. Atuh tinggal mundur embung mah. Justru eta masalahna Kang teu bisa mundur. Bisa kumaha pirage mundur? Kapan abi teh cicing pang tukangna Kang. Tukang abi teh tembok. Jadi abi teh bisa mundur nah ya tembok gendung Kang. Namun eueuh tembok mah di kemari ge habis mundur Kang. Tuanya